Saya urang kitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus kolot malayana lain lalagan ca Kangjeng Nabi man ahya sahaja Bandung ngahirup-hirup tafsiran ahya loba bil amalis sholih di antarana ku amal saleh. Amal saleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulah bid'ah sama kos gitunya atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah sarua kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos gitu mah mun aya di lembur urang digenggeurkeun ulangan urang mah ulah milu lantaran ayah khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah ayah khusus salat malam nisfu saban ayah salat khususiyat malam hiji Rajab ayah salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh lah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana.